Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun dulur-dulur ya anu di lembur baraya anu di kota. Tong hilap nya pokoknya di subscribe channelna FAMH TV. Tah ya bobodoran Sunda ya kontenna pokoknya udah subscribe gratis tinggal mencet ya. Mon PL atau kudu dibayar soalnya dilahun. Sok bro di subscribe heula nya khususnya kanggo urang Sunda anu aya di mana wae. Di subscribe, pokoknya mah di share, di like, ya, yang ditonton. Nah, ya, sekali lagi sukses kanggo FAMH TV. Kang, Abi parkir dia aman? Aman. Aku motor Abi lagi kumaha? Ya itu terserah Terserah kumaha. dek meser di dek itu oge tenan naon. Ya enggak satu. Geus kepelet euy. Hayang ngompol. Enggak. Duh, kuat euy. Urang oge hayang ngompol. Bang parkiran ke mana gitu? Motor ada. Kesempatan tuh jadi anak soleh cuma motor. Alas ya. Motor urang anu mau koy. Hey, hey. Hey. Hei, mana mau motor urang? Heeh, emang kunaon? Lagi bawa ke mana motor urang? Siat macam-macam ke aing. Baik apa aing saha? Aing ajun silet. Oh, jeung silet. Ampun suganda saha atuh. Bade mau motor Abi mah atuh ieu sakentenan jeung helmna. Nah, itu mah itu kudu bager. Nuhun atuh kieu ya. Siap. Ayo. Orok nuker semua mana? Kakak kamu. Ulah melongkeun ka ditu era ih. Keur nyusuan. Mak, aduh teh. Tak hayang nyusu. Itu mah. Pan mana mah geus gede. Pan nyusu keneh wae nu emak atuh. Hari emak. Apaan? Penting si Abah minta nyusu ke emak. Nah, dibere ku emak. Ari mana sarcung? Tadi teh penting sama ningalinya, berarti can molor mananya. Opik, ari mana kemari ulin ka mana? Kadupan. Ari mana acu ulin ka mana? Kadupin. Dupin teh naon, Cung? Eta dupa naon? Dupan teh dunia fantasi di Jakarta. Tah, lamun dupin mah dunia udah pindah. Ngomong mana mau ulin ke pasar malam. Si Acung ke sekolah. Kemana tadi? Nganterkeun Raka ka dokter, Pak. Sia bohong. Adi lanjut didinya panggil jeung bapak. Bapak nu ngabohong. Apaan? Cuma teboga lanjut, Pak. Ya. Aing kamari panggil ujung singa eta mah pareup-pareup. Wah, asli singana teh mototan ke aing terus singana kumaha? Wah, aing mah diprototan deui nambung eleh. Jo singa teh ngaleos si ka itu. Nah, aing ke singa ngaleos main ka mana? Ya aing mah pindah we ka kandang monyet. Ngomong kebun binatang sia teh. Ini kamari ka mana jagoan di pos ronda eueuh. Biasa memang atuh malam Jumat. Sunnah Rasul
Ya kita Nah, plok. Si pas nu bisa we. tuh nyata mang dia urang teh eleh wae. Bisa eleh. Deui teu ngarti jago we pamajikan. Nah, itu mau serempuk gitu. Ada dirempuk bae. Sia, ku pamajikan aing teh ublang. Cek, harusnya arurang sabudak deui bade baroga budak. Bener, tapi jika nama abi pasti boga budakna awewe. Nah, aku naon? Lantaran abi mah milih budak sing resepna di kandang. Berarti abi mah lalaki artinya budakna. Pasti luhur da. Ai abi ke budakna lalaki atau awewe-nya? Aku naon gitu. Da abi mah dihandap resep di luhur komo. Ah, bawa-bawa budakna Iron Man. Duh, kamarananya baru dah kongkona janjian dan Heuh nya kamarana tidak buat teh datang euy. Jam. Punten bayar Maros, terang jalan ke rumah sakit. Terang Kang. Kemana? Nah, Kang tidak lurus ya Kangnya. Bu. Nah, dia kan naik jembatan. Di jembatan kemana? Nah, Kang naik jembatan, Kang ngajak we ke handap. Nah, kayak Kang jalan di rumah sakit. Sohot. Ya, itu tengah cuang. Balik ke mana euy geus gaya kieu? Urang dek olin ka Cigina. Ada segina mau kabogo urang. Tempo SMS-na Dadam pami bade ameng ka bumi we. Ada ke orangnya aya SMS. Tuh, Asep mun bade ka bumi mah mangga we da bebas cenah. Beda heulaan urang. Asep, Adadam, kubang ibade ka bumi mah ka bumi we, daya bapak di bumi. Nah, iya